Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng tepangli dina acara ngaguar pengalaman sareng Mbah Ano di Ceidar Channel di rencangan kusim kuring Ujang Kosmo tanapi mematuh ketelayan nama Ceidarnya bade nyaritakeun pengalaman Mbah Ano nalika harita resep bebedil kaleuweung kayak pengalaman anu aneh mistik pengalaman anu dikasihkeun Mbah Ano teh salah sawios jalmi nu sieun pisan ku hileud tapi di doja asup kaleuweung saleuweung pinuh ku hileud urang nonton urang dangukeun kumaha pengalamanana Mbah Ano nalika asup kaleuweung anu pinuh ku hileud sakeuleung beuki nonton teras di Ceidar Channel pengalaman misteri Mbah Ano. Ano ayeuna resep kene bebedil kaleuweung teh. Oh, itu ayeuna mah bareto we. Keur di Sumedang tahun 2000 tapi ka 2005 Di Sumedang itu daerah mana tah? Gunung Bedil, Gunung Rengganis, ka anu kawetana mah behidieuna anu asup ti Polres Sumedang. Tukangan Polres Sumedang liwatan makam Cut Nyadin eta ka Gunung Puyuh. Gunung Puyuh. Tinya teh lamun kaleuweung teh mah ka Gunung Bedil berasna teh kira-kira 3 jam lah. Beras ka Curug Cinulang di Calengka Bisa nyambung oge ka Curug Cinulang. nyambung tinya teh 3 jam. Di Gunung Puyuh teh nya. Model dia balik di Curug Cinulang ti ieu lah ti Jamuju. Bedian Curug Cinulang, bedian Curug Cinulang teh lembur Jamuju teh. Lembur Jamuju mah model di Kalimantan. Jadi handapna teh humus kana teh. Tanah gambut lantaran lamun di dieu nutu jarak 1 kilometer lah. Oh ya, euneut. Euneuk Eta ukur nutunya. Ukur nutu teh. Tajeng tangkal cau garoreng kabeh di ditu mah nu sayuran. Tangkal cau teh manajan melak cauna naon? Goreng we. Leutik ke cauna teh sagaleutik. Eta daerah Jamuju. Nah dia jadi babadiran teh. Mah wah bagongna gila. Ano teh resep bebedil kaleuweung. Pan di leuweung meureun loba hileud nya. Tapi nah anu sieun ku hileud tapi resep bebedil gitu. Tah ayeuna mah teu pati sieun hileud teh. Nya keur zaman baheula mah kan aduh gila. Ditemongan ku si hileud naon? Hileud para manuk wae para manuk kabur. Geus kabur ku sabab mineng. Mineng ayeuna mah raban manuk ku hileud terus init kaleuweung da bari teh mah gondrong teh sakieu teh. Bener gondrong. Zaman baheula mah. Zaman nompo disebut teh ngintip bagong atau mencek teh nompo naik kana tangkal. Aya jiran balik ka ieu mah tanah acet teh di sisiran teh buk teh cemek itu teh hileud. Abrog-abrogan. Cing boga pengalaman teu tina hileud kah? Tina hileud boga pengalaman ku sabab sieun hayak-yak nya di doja meureun ieu kudu boga leuweung teh. Harita teh poe Jumaah kumaha Rukman diajak ngudag bagong da aya bagong ka sisi kebon. Tahun sabaraha tah? Ciranca 2001 lah. Tahun 2001 kira-kiranya. Rek sataun eta. Kebeneran di dieu teh balang siar meuli bedil cuplis. Bari jeung hese nenek obat bedil anu ditetan teh. Nya. Bari termasuk dipake ku tentara Inggris, Jerman gitu. Lamun hujan teh langsung we basah melepas. Dah harita teh. Mudag bagong Mang Rukman kahanap di dieu megat tongoh ejeung adi beuteung almarhum. Maot amarag-rag tina tangkal kawung da kana nyadap. Pas lumpat ka leuweung. Nah teh leuweung teh jadi poek asa hideung teh. Ai pas geus di tengah lewat solokan eureun. Ai eureun teh pas nempo ka ditu ka dieu da poe Jumaah
ulah pisan di leuweung Ciranca naon teh anu ngalasuluh anu Gedun moro nanaon ulah poe Jumaah. Jadi aya laranganana nya kalau ngomong eta mah teu meunang poe Jumaah. Teu meunang poe Jumaah. Di dieu plus ka jero kira lewat jam 12. Pas red ka ditu ka dieu teh ditangkal sagede cingir tapi ka sagede beuteung mundi pinuh ku hileud. Eta teh katingali nya jelas ku anu diluina gitu. Lantaran jeung adi beuteung cek adi teh naon hileud nu ditincak teh mah ke sapatu bot tuh nincak hileud tangkal kabeh hileud eueuh daunan kabeh kira kau hileud eta duh ka si daunan katutupan ku hileud lain katutupan beak dihakan hileud di leuweung raksa mala di leuweung mala mala teh didinya teh terus kitab mala kitangkil pokoknya mah jadi hideung we di dia ngajak ngaleper kesang tiis biji man wayahna cetek almarhum teh pang mangkukeun atau ganong besi di dia teh eling gitu diganong teh geus hampir pingsan nya beureuh nya bedil disoren langsung diganong gua di beuteung turun ke handap bari peureum jajampean sabisa-bisa pas lewat susukan ada eueuh wates susukan eta teh solokan leutik nya loba urang jadi tengah gunung urang mah aya wae bogo urang jeung di mana tapi eta salila di leuweung eueuh anu murag kan awak anu eta hileud eueuh nyeta ku anehna teh padahal pan eta teh sakuliling bungkingna eta leuweung teh jadi hileud hungkul berarti anu ditincak ku sapatu terus dina tangkal kaina eta napal teh hileud pinuh jutaan hileud lagi saleuweung eta we ngan aya ku anehna lemun kasolokan eta nah eueuh jadi hiji acan dinu tangkal kitangkil ka handapna raksa malapines teh batas kasolokan eta ieu dina batas solokan ka dieu leuweung anu disorang tadi pinuh ku hileud geus ngaliwatan solokan ka ditu mah eueuh leuweung Ciranca teh Bareta oge sahanya anu katinggalan kai tapi kapeci teh poe Jumaah. Eta mah digotong kana belangkar dituruban ku samping teh mana teh mayitna. Itu teh ipis. Pejet. Jadi we nyak celakan deui. Gila, pengalaman di leuweung gitu. Di leuweung tah. Di leuweung. Jadi kieu deh. Mana? Eta nu jadi ieu teh lamun anu sorangan mah bisa disangka ditinggalian atau naon da ieu mah jeung ieu mah adi oge ningali gitu kan nya ningali matak manehna daek ngaganong oge ningali da da apal ai mangrupana geus apal anu urang dinya mah batas solokan ari mangrupman oge aya rita teh mudahna kaharap teu sempet kan bareng heula di dinya di nu loba hileud. Ente jadi pas muda bagong ka ditu, bagong ka ditu pasti nguriling ka ditu kadinya tah mangrupan manuturkeun anjing ka hana. Ai di dieu kaluhur mah geus kana leuweung eta teh. Pas lompat gitu. Waduh, nah ieu hidung cetak poe. Pas red kan tuh. Hileud dago disebutna teh. Hileud dago. Cing sabaraha rupa-rupaan teh hileudna. Dua rupa. Coklat jeung hideung. Coklat semu beureum teh coklat semu beureum coklat semu beureum geus teu bisa ngalengkah we semua coba ngajak ya we ngucur kesang teh tiis yo wajigana teh lamun di etakeun rek teu eli da ieu teh asa hapa pokona mana naon teh asa mulapes utak mah ka dieu we karawok langsung kana tak wayahna pangganongkeun dia teu bisa leumpang bisa tetap langsung di ganong tapi nah eueuh nu ragrag eta hileud terus sabaraha jauh di tempat anu tadi mimitin ngalileun nepikeun ka ti wates paling 30 meter 30 meter lumayan jauh atuh 30 meter ieu ti di solokan tapi ka tengah teh 30 meter 30 meter lumayan jauh teh kan diganong berarti kan diganong coba henteu lah teu kukurubutan deui gitu nya. Dalalenglang teh ku hileud lenglang teh.
Jadi resep orang ngabuar pengalaman anu tentang pengalaman anu aya berhubungan jeung misteri siga anu diceritakeun dieu obrolan Mang Ano, Mbah Ano aya nama Mbah Ano. Baheula Kang Ano ieu balada abdi ti zaman baheula di zaman ke motor sibuk kena terus sibuk. Wah, loba pengalaman ieu. Loba pengalaman ke caritakeun deui nya. Pengalaman di leuweung model pengalaman di leuweung jeung Mbah Ano model loba urang buat Sanghyang Gedogan. Engke urang bahas deui nu di Sanghyang Gedogan. Di Sanghyang Gedogan urang obrolkeun di Cidar Channel nya. Di Pasangrahan. Di Pasangrahan Sanghyang Gedogan, Pasangrahan. Gunung Bedil, Jamuju, terus Gunung Rengganis. Eta di daerah Sumedang kene. Batu Pacaku. Ini leuweung eta kene. Di leuweung eta kene. Ternyata di leuweung anu deket Gunung Puyuh daerah eta loba-loba carita-carita. Gunung Puyuh mah bedieu nya. Pokona mah ti Kampung Cipari abus ka Cigernah tadi dinya teh sarua jeung di urang daerah-daerah na teh legok ieu Cigernah naik deui ka luhurna Mumungang Pari. Aya deui carita di Mumungang Pari. Aya model keur bebedil Mumungang Pari aya nu disebut kerong padahal. Aya urang caritakeun ke dina obrolan di nu episode salajengna nya pengalaman Mbah Ano ngabuar pengalaman misteri kisah nyata. Iya sanes rekayasa, sanes ukur carita, sanes ukur dongeng, tapi carita nu kaalaman ku Mbah Ano, kaalaman ku Kang Ano, baheula mah Kang Ano, ayeuna jadi Mbah Ano, urang guar seueur cerita misteri di Cidar Channel. Atur nuhun. Para wargi gitunya, aduh, di dojanya anu gede kasieun, makasieun aku hileut geuning kitu tuh. Ieu teh kisah pengalaman nyata, nu kaalaman ku Mbah Ano. Salami di Sumedang harita kajantanana kan di Sumedang sakuliling bungking hileud wungkul duikeun kampir kapaehan hampir pingsan godaanana sieun ku hileud dibere hileud sakuliling bungking abdi ge serem cekap duikeun ka dieu ngaguar pengalaman sareng Mbah Ano urang teraskeun deui ngobrolna dina episode salajengna masih di Cidar Channel. Tong hilap di subscribe channelna supaya selangkung tiasa berkembang di channelna. Terus like, comment, share, bagikeun ka rerencangan sanes. Mudah-mudahan pengalaman janten luang, milari luang tina pengalaman. Hatur nuhun, wilujeng kantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.